Tak jadi poe nama urang teh moal tilu pesarawat ieu geus berangkat ka Sidadan dibarengan ku si ganteng kalem teh budak urang teh Sidadana ieu cik urang teh panggagangankeun. Soalna ieu urang euy di isuk-isuk euy asa teu ngeunah kitu nya geus diumumkeun bagi pemenang euy ku urang tadi bikeun pesarawat ieu rek di OTW-keun poe isuk hampura moal bisa poe ayeuna tah euy. Lalajan pikeun ka akhir ieu ngagangan pesarawat euy keren ieu modelna pokona mah mode mantep pisan pokona maraneh bakal alus geura bakal takjub pokona mah tah ieu gang pesarawatna si eta lincah pisan euy soalna ngagagangan mah cik urang teh yang nu ngeunaheun pokona mah nyepengna tukang hareup oke mantap sok oke cara pokona mah siap gaskeun tuh pokona mah kumaraneh lalajuan pikeun ka akhir ngarah maneh ke bisi rek diturutan ieu model gagang pesorautna soalna ieu geus teruji euy pokona mah urang jualan di Lazada tahnya loba nu mere ulasan cenah gagangna alus man euy mantep pokona mah ngeunaheun di cepengna oke cik urang teh buatan Sidadan atuh ieu mah saha deui cik urang teh tah kitu lalajuan nepi ka akhirnya pokona mah ieu video euy urang capi teh tadi balelo aduh ieu ge ngomong geus capek ieu sabenerna mah tapi demi maraneh euy pokona mah ieu alus pisan ulah pohonya pokona mah tulikeun aja ieu lalajaran nepikeun ka akhir ulah poho oge bere jempolnya yuk nuhun poho jadi ketang marana bisi nanya naon ngaran tokona ngaran tokona teh Alina Putri 01 teangan welahnya sakitu.